Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Paman, menta jawaban anu pasti anaking. Jang. Waler kajagaan cicing cemar. Wis di Palembang jeung para saya pan muridorna saha nu goreng tah. Pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun. Atawa ngaha jadi adu-adukeun. Tah ka dieu mengkona. Tapi da eta mah ti jelema nu ngewa. Sabab ieu teh dunya teh dua papasangan. Kulon we kan kitu kaler berang peuting lodong hiji poek salah, naon poek caang salah bener awewe lalaki. Satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang ti mika ngewa. Tuh. Tah. Pikeun ngahinarkeun eta ucapan. Pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup. Jalan kaluar mah da eta anu jadi rebutan ti budak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina. Tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina, negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa. Anu dikakawah teh mah gunung Kapibana deui. Ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu-na nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina jeung jawab. Kejar meneng Gusti peteng hati nira hati nira wis mama biar menang Gusti peteng hati nira hati Kalimpudan Mega Bodara Aworlan Mega Putih Wala Salin Sumabda Salin Sumabda Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Paman, menta jawaban anu pasti anaking. Jang. Waler kajagaan cicing cemar. Wis di Palembang ke kuaing. Para lun maklum kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu ditedap paman. Kumaha? Kumaha? Sanes nampi kana pangasih, sanes nolak kana kanyaa. Nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo. Margi
da acan aya sir atuh ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha tahun umur teh nya girang langkung ai 30 mah ah boa aya kelainan teh malahan 30 mah keur mejeuna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing lamun keur budak anu bener ieu leres yang leres cing kasep cing bisa ngolokna cuk cing bisa ngolokna ya akang lain dunungan urang naon deui akang beda nya ke Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina sumohon biar teh kulan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akang politik beda firasat teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sajena beurang aya nu sajena beureun ieu mah ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah aya udang Bapak Syai jika namanya mah gitu cik dek teu mungkin make jeung lah dorna teh atuh kan apal meureun aya musuh hayang nyenangkeun teh ya kulang lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun ke sik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teu 7 poe 7 peuting atuh moal teu 7 poe 7 peuting hajatna kadangdut jika nama ditabeur tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan nya rupina ai teh acan aya maksad meusieun ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kamina-mina teuing tong iring jarios uap pikeun jarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh eueuh pangaruh lain level dalam bicara di nu kieu cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolokna bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralun Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima